Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abi Fatima Al-Zahra. Sareng Abi Sipan Hamid Firmansyah. Di kelas 7 SMP Terpadu Bugelan. Di dia simkuring bade ngadongeng tentang sasakala entog emas anu bade didongengkeun ku simkuring sareng Sipa. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh kusabab Mang Julin segut pisan kana gawenanan oge. Ari entogna dikencetkeun di buran gubuk teh tara aya hariwangan. Balik ti sawah wanci sariak layung Mang Julid kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka Pangeran, "Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar meureun dahar nanaon oge bisa." Mang Julid teh dahar ngan jeung uyah. Sanggeus wareg